Bah, di mana lontong? Naon rek digotong teh? Dinek digotong di mana lontong? Anu tadi kan yang menang meuli ti Mang Udung. No, saung. Oh iya, kudu Saliwang. digotong. Rek dikamanakeun? Lain itah digotong. Ye, tadi orang teh geuning meuli lontong ti Mang Udung. Di mana urang dahar di dia ya bangun enakeun. Oh, rek dipindahkeun. Ai maneh sok sebelah sebelum saung batur. Karajinan batur menang ripu-ripu rek dipindahkeun. Gagabah nyarekan ai maneh ngerakeun pisan. Dipindahkeun ka mana? Lain tidak dipindahkeun. Lontong di mana lontong? Urang dahar di dia ya ngareunang ngariung jeung batur. Oh, rek lemur. Wah, atuh jeung jauh jeung naon kudu ngagotong ya jeung dandan batur ulah maneh mah sok kitu angge nyerakeun maneh mah untung nu bogana ai. Abang saliwang. Maka rek di pangku meureun nyusul mangke nu bogana ai mau ngagotong ieu dipindahkeun ka lemur mah. Ribut pisan maneh mah kitu sok saka ingat sakahayang ai naon teh. Lain itah ngagotong saung. Di mana lontong anu tadi geuning menang meuli ti Mang Udung? Itu nanti dia teh angan teh kapangi kita di teh urang tadi jejingjing ngahaja meuli ti Mang Udung. Naon maka jeung rek digotong saung ngagotong saung maneh teh asar ribut teuing. Ah kas nu rek jeung nu batur jeung nu naon maka kudu digotong nyerakeun pisan maneh mah. Can angeus tuh ge sakitu ya ge. Bayak sambaraha modalna ieu maka jeung rek digotong dibawa ka ditu ka lemur. Jeung mung mah ngagotongna ge maneh. Ah, geus maneh mah tong sagala ieu sok raribut sok sagala hayang maneh mah. Isuk deui mah hoream mah mawana oge. Untung nu bogana. Yeuh, dan teu ditah ngagotong saung ka lemur. Nanyakeun teh tadi urang teh meuli lontong geuning urang dahar di dia ye ngariung jeung batur. Masing dibakal lemur ka lemur ge dadang nu batur atuh ieu jeung digotong rek kumaha digotong ku urang duaan nya. Pusing aya jeung nu saliwang yeuh. Duh ka mana lontong teh atuh ditunana teh. Montong jeung rek digogotong maneh teh atuh ngariung mah teuing jeung nu batur. Abang nu saliwang. Dalin di teh ngagogotong saung. Neangan lontong. Mung ngagotong jeung geus salah ieu balik maneh mah ngerakeun wae. Geus balik nu saliwang. Ngerakeun wae ah. Jeung kudu digogotong cenah ieu saung we dibakal lemur nyarekan Mang Ari kana ge. Rek kumaha sakitu menang ripuh meureunnan ieu. Sedak sabaremodon jeung rek digotong dibakal lemur. Raribut kitu tah masih amu mah. Panasan hirupna sagala hayang. Ieu mah aya batur saung hade hayang kerek dibawa ka lemur digotong. Ngerakeun pisan nya. Da nya mun di dieu padahal euy mun di dieu ye dahar naon we ye. Nyunyuh kopi jeung batur tadi teh asa meuli lontong aing mah euy duka di mana nya. Heueuh cek urang ge tadi teh nanyakeun lontong. Tong digotong geus balik deui balik ka saliwang mamaksa kudu ngagotong. Batur mah nang capek kudu digogotong.